Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dzilu fawahidah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman ragiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala hadhihi niyyah niyatil khalisah, niyatis sadiqah, niyatil mukhlisah bijahihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati Syekh Muhammad Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kelampayan wa ila hadrati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Al-Banjari wa bikaramati wa ma'unati sahibil wilayah Citangtu Mama Ulun Sayu wa Masator Ulun Maliyah Ulun Lampeg yang mangku bumi wa bikaramati wa ma'unati maulana wa jaddina Syekh Hasan Maulani bin Eyang Lukman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pamablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim ya rabbi bil mus Ya Allah ridha Ya Allah ridha wal afwa annama madha mali siwa kaman qadha kullal muna kullal maram ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi likulli haulin minal awali muqtaimi hadratil mukarramin wal muhtaram ya caya hajaan pisan cai kabeh lebokeuna eueuh ieu lamun diinum kabeh anyeng-anyengeun ya kana alhamdulillah berarti selahun je berkah berlimpah ruah teh kotak 2 pokari 2 susu beruang hiji aqua teh pucuk teu hayang aing teh pucuk mah jadi kiih tapi nu paling mantap nu paling majleb itu adalah kopi selahonje kopi nu paling amis sa alam dunia karena urang salahonje itu sadayana somea nu taraseuli nyebut amin teu nyerahkeunan para alim ulama para sesepuh bini sepuh para ustad anu sami hadir wabil khusus anu kusim kuring dipihormat kersana akhina fillah al ustad Maman sesepuh Bapak Saman Bapak Dedi nu apal heula disebutanana jeung nu kadeuleu aya nu teu kadeuleu mah nahalah wabil khusus ka Aki Ujang anu parantos manggil simukuring karena beliau adalah salah satu MC pengatur waktu anu ulung eueuh kacape kolot-kolot eta mah ti beurang nyekelan be mik kalah baseuh ni guru ya mudah-mudahan sadayana para sepuh bini sepuh anu hadir dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teu hilap Bapak RT nu ti kamari maturan melek RT Ari Salakinasi
Rika teh saha sih? Saha? Oh, Samlawi. Oh, Samhari. Panggilanna? Oh, Oday. Alhamdulillah tuan yang gapleh jeung simkuring sabab sing eleh nyerakeun. Ulah boro-boro Mang Oday Akosim BG genep kali ngoclok sampai ngegang sabelah kelekna. Sohibul hajat wanita multi talent Wonder Woman. Apal Wonder Woman? Ari Wonder Woman teh wanita hebat, seorang istri sekaligus menjadi ayah bagi seorang anak-anaknya, bisa nikahkeun, bisa nyukseskeun. Padahal ari nikahkeun teh itu pagawean anu gede, pagawean anu rumit. Disebut gede cek ilmu agama sabab ku ayana pernikahan bisa ngahalalkeun anu haram. Nu tadina keur akad nikah mah cecekelan leungeun teh teu meunang nya ceuwinnya. Keur bobogohan mah teu meunang cecekelan leungeun teh. Tapi begitu beres aqdun yatadammanu ibahata in bilafdi in kahin au tazwij kulapad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimaharin dzalik nu tadina nyekel bae teu meunang beres akad mah ulah boro-boro nyekel sagalana ge jadi halal ek diapung-apungkeun ek ditangkarakeun nyatu pilaku ek nangkuban bae jadi halal. Simkuring ngiring doa mudah-mudahan anu tadi didahubkeun ditikahkeun diakad nikahkeun Neng Nur Hayati ditikah ku Aji Zalpiana karena si iding nalila teuing teu daek ngomong sia dingkul. Kawani sia mah ku aing geus diongo-ongo sia mah ngecedog bae. Sing sabar ding awewe mah loba keneh. Tinggal kahayangna bae ding. Erek mual mun erek mun mual ek di calana. Muga-muga rumah tangga janten rumah tanggi anu sakinah mawadah warohmah wal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk ibu-ibu jeung bapak-bapak anu masih kene diajar rumah tangga, semoga senantiasa Allah berikan kekuatan untuk menjalani rumah tangga yang sesuai diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi. Hakul waladi alal walidi salah satu asya'a. Sidingkul tekandi dingkul sidindi. Wainong siding ka kadieu. Bahwasannya Kanjeng Nabi memberikan bocoran hak budak kewajiban kanu janten sepuh itu ayat 3 kahiji ayyuh sina ismahu idza walada, memberikan nama yang terbaik ketika dilahirkan. Ye tugas kolot teh kahade nomor kahiji memeh nyakolakeun memeh ngasupkeun KTPA memeh masantrenkeun memeh nguliahkeun teh aya kewajiban masihan nami anu sae.
Khairul asma'i ma ubida wa humida. Sebaik-baik nama bagi laki-laki ialah yang dimulai oleh Abdul dilanjut Asmaul Husna atau yang dimulai oleh Muhammad atau Ahmad. Iding Supriyanto. Ngaran Islam lain. Ngaran Sanskerta lain. Iding lamun rek ngabuka kuring geh ngabuka masalah nu kieu nomor kahiji teh. Alhamdulillah kuring dibere ngaran ti baheula sampai ka ayeuna can pernah diganti. Ngaran aluskeun ngaran Eka ding. Ari Eka mah bahasa Romawi artina hiji. Matak awena ge hiji ding. Pret sinaha. Karena anak lalaki nomor kahiji di ngaranan Eka. Ari Zaka artina itu tidak bahasa Arab, artina bersih. Ari Ajhari bunga mawar. Jadi lamun dihijikeun Eka Zaka Ajhari satu bunga mawar yang bersih. Matak teu aneh mun awewe barogoheun ka aing tah kitu. Iding Supriyanto. Morpin moal. Zaman ayeuna mah teu daek dibere ngaran-ngaran Islam. Mendingan dibere ngaran teh ngaran tina naon eta nu sok aya tina HP teh lamun urang nengan teh tina naon kana naon? Google. Nu teu paraluguh patut sokomo sampai ka ayeuna mah bentuk cinta ibu jeung bapana sok dihiji-hijikeun ngaran teh aing mah. Ngaran bapak namang tata indungna ceai dihijikeun jadi bapakna Abbas indungna Kokom dihijikeun jadi awewena Mumun lalakina Iding dihijikeun jadi awewe na Mimin salakina Atul dihijikeun jadi berkah bagi seorang keluarga, bagi seorang pemimpin keluarga. Mun aya anakna dinamian Ahmad atau Nabi Muhammad, maka rumah tanggana, maka keluargana, maka penghuni rumah bakal kabagian berkah ku pedah nami Ahmad jeung Muhammad. Aya mah arembungeun dibere ngaran Ahmad jeung Muhammad teh. Dibere ngaran Ahmad panggilanna teh sudah jadi mode ngaruksak. Awe ge sarua ngaran saalus-alus nutulkeun istri Kanjeng Nabi Siti Khadijah. Panggilan di salahon jenu Khadijah terjadi ijah tu da aing. Ngaran Maesaroh jadina naon? Iroh. Awas hati-hati. Naon sababna rek ngabahas heula masalah ngaran? Karena nama seorang anak kelak akan dipanggil oleh Allah di akhirat. Karunya begitu ahli surga dipanggilan ku malaikat Ridwan. Mana panggilan malaikat Ridwan? Muhammad Romdoni asup. Sadeui Bapak Dedi asup, Bapak Saman asup tuh. Eta nami Saman teh nami ulama besar. Bisi Mukuring sok sering ditawasulan. Sabab Bisi Mukuring nyepeng torikoh itu tilu, hiji Sadiliyah ti Abah Habib Lutfi, kedua Samaniyah karena namina Muhammad Saman Al-Madani ti Abah Guru Sekumpul,
nu katilu Qadiriyah ti Amin Ad-Duhaibi. Saeutik kudu boga guru mursid, ari guru mursid teh anu nungtun urang sampai ka Gusti Allah. Karena ripu lamun urang teu boga guru anu nungtun ka Gusti Allah, teu cukup kiai, teu cukup ajengan. Ketika hiji jalma gering datang ka kiai, kiai ieu gering teh melamun maghrib mulai barang rep sampai ka isuk subuh ngarari awak teh. Tapi lamun beres subuh sampai ka maghrib waras awak teh. Jadi gering teh mun peuting bae. Cek kiaina kade eta mah aya guna-guna cenah. Lain kiai nu kitu mah. Benar. Benar. Jadi lamun misalkan engke di surga ngaran anak urang ngagoreng karunya didenge ku sadaya makhluk. Nomor kedua wa yu'aqilahu idza wa yu'allimahu idza aqala. Ketika urang geus mere ngaran budak anu alus terus budakna tumbuh dewasa, maka ajaran wurukan budak upama budak tersebut otakna geus bisa dipake mikir, asupkeun sakola bebas, sakola SD, sakola MI, sakola Islam terpadu aya mah macem-macem sakola teh, dimulai nu pamurahna sampai ka nu pangmahalna aya, dimulai nu SPP na dijamin ku negara sampai urang mayar nu sabaraha juta begeh aya. Terserah ibu, nu penting urang lubar kewajiban mekelan budakku ilmu, rek ilmu agama, rek ilmu pengetahuan sarua bae, tapi titip ulah sampai budak urang teu bisa ngaji. Silakan ibu rek kuliah di mana bae, rek ngambil jurusanan bae, bebas. Da kabeh ilmu mah ilmu Gusti Allah. Ulah dugikeun ka ayeuna urang panati karena urang masantren seolah-olah melihat mata sebelah kanu kuliah teu bisa. Ilmu kuliah ilmu Allah, ilmu pasantren ilmu Gusti Allah. Kadang kala aya kiai tapi urusana dunia bae, kadang kala aya nu kuliah urusana urusan akhirat bae. Da jalma mah tergantung kumaha niat. Pan ari panyakit kiai teh hiji. Panyakit kiai teh hiji. Naon cing panyakit kiai? Hayang dibere. Lamun ayeuna hiji kiai hiji ulama hayang bae dibere, rag-rag ka kiaianana, rag-rag ka ulama, luntur ilmuna indallah dipaeudeuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal semboyana masyaallahu kana wa malam yasa lam yakun. Naon sababna? Karena teu bisa menata hate, teu bisa nata otak, teu bisa ngaluruskeun niat. Nomor katilu wa yuzawwijahu idza aqala nincak. Nu acara peuting ayeuna ialah ngawinkeun di mana geus aya jodona. Ari can aya jodona mah ulah waka dikawinkeun, darek kawin jeung saha masing ayeuna hayang kawin cenah geus aya teu kabogohna eueuh atuh rek dikawinkeun jeung embe sugan. Neng Nurna mana jeung panganten mana panganten geus cikaracak ninggang batu sugan. Cenani sugan geus di kamar. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi dekok tina tak kana susu lila-lila. Kieding. Jadi lamun urusan pernikahan mah memang itu urusan cinta.
nyampura meskipun disalahon je siding rek diobongan ku urang ame daek kawin eta jelema karunya sabab lamun lalaki boh awewe lila teuing teu ditikahkeun lila teuing teu disalurkeun bising jadi odol. Annikahu sunnati paman rogibaan sunnati palaisa minni. Aya naon? Hah? Aya naon sih? Aya naon? Aya naon sih? Asgap. Salli wa sallim daiman mada salli daiman ala mada wal ali wal bima qad wa'ada wal ali wal ashabi ma qad wa'ada salli iman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi ma wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Ari nikah teh pagawean surga bu. Pagawean surga nu aya di dunia itu nikah. Matak nikah itu sakral. Ketika ulama-ulama sufi, ketika ulama-ulama anu ahli Allah, ketika akad si istri teh teu dihijikeun naon sababna? Sabab can halal. Ketika aya hiji resepsi akad nikah, maka malaikat nu bilang itu tarurun. Bubarna malaikat itu ketika istrina dihijikeun karena ngagabungkeun perkara anu can halal. Makanya tadi si istrina teu waka direndengkeun. Bongan bae cenah ditah ka kuring. Jadi kuring teh paling sibuk alhamdulillah asujati mulai sabarati mulai ke di Kalimantan keneh. Alhamdulillah da biasa ngawinkeun mah kuring mah ngan kuringna karek kawin sakali asujati teh. Ngawinkeun bae hayu gitu. Nya teu naon ieu sugan barokahna bae ku ngawinkeun bae kawin deui atuh. Amin teu naon ieu aminan bae mah setuju teu naon ieu cek Gusti Allah ge pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Allah ngajar dog bae. Nyoba parahon nya talunduheun mamahna deh ge cicing bae. Ni guru alhamdulillah korsina pinuhnya ni guru. Pinuh di jalan alhamdulillah ngan eueuh nu ngadiukan.
ting kamaran acara peun meureun. Tapi alhamdulillah segede juga udah uyuhan ngan aing masa kududat dalam rek pengajian juara rawuh tadi rek narah aja bedun parwek rek narah cek aing. Beda asujat jeung lamun dangdut teh beda, lamun dangdut teh hareup-hareup aing ari ngaji mah patukang najis sasapaan teuing. Beda jeung lamun rek piknik dina bus. Pasti kabeh hayang diuk di malah masuk aja nu sampai teu nanya pedah teu dibere diuk kursi nu panghareupna teh 7 jumaah tah teu patanya ari pangajian mah Gusti teh tadi ge dititah padahal mah ibu kaparayun di dieu bae dat katingali cenah deuleu ku aing mun kae dangdutan panghareupna dirorod ku aing. Tenang Bu, aman. Rek dangdutan hayu, rek ngaji hayu, rek selawatan oge hayu, kudu kitu jelema mah. Ulah ngaji bae engke sing siga sampul kita beungeutna. Ulah ka pasar bae engke sing loba nepak tarang. Nya dari ka pasar teh ngeunahkeun mangkatna teu ngeunah balikna. Ari keur mangkat mah jiga Arjuna, dompet pinuh, duit teh sampai saya ditikalkeun. Balik ti pasar mah gerang-gerung, duitna beak. Atuh Bang Emok deui. Eueuhnya di dieu mah Bang Emoknya teh aya nya. Alhamdulillah hiji-hijina nu aman ti Bang Emok. Orang Selahonje sabab orang Selahonje mah teu resep emok resep nanyang hunjar nya watitin beunang di bae nu nyang hunjar geus kajen teuing kunaon nyang hunjar sabab boga suku da kuring teu pernah nyeuleuh jalma teu boga suku nyang hunjar eueuh. Nikah teh ieu padamelan orang surga. Sabab nu pertama nikah itu ialah Nabi Adam alaihi salam pangheulana. Yeuh ari nikah teh nu pangheulana teh Nabi Adam di surga. Jadi ketika Nabi Adam beres diciptakeun ku Gusti Allah, Nabi Adam diberi kebebasan ku Gusti Allah, silakan menikmati urusan dunia, silahkan rek kumaha bae di surga, rek naon bae di surga bebas. Tapi Nabi Adam hulang-hulang da eueuh batur di surga sorangan bae teu betaheun. Matak lamun misalkeun aya jalma betah cicing sorangan di imah eleh Nabi Adam tah kumanehanana. Nabi Adam ge teu betaheun ieu. Akhirna Gusti Allah karunyaun ka Nabi Adam da teu aya rencang ketika Nabi Adam alaihissalam nuju kulem dicandak tulang rusukna. Ai tulang rusuk teh bengkok nah matak bapak-bapak ulah kaget mun awewe masuk mawa karep sorangan da dijieun ku Gusti Allah nage tina tulang rusuk. Lamun lalaki diomongan ku awewe ngajedog bae wajar sabab lalaki ge dijieun ku Gusti Allah teh tina taneuh ditincekan bae ku urang tara ngalawan ieu. Jadi lamun aya lalaki sieun ku awewe berarti eta mah dijieun ku Gusti Allah na tina tanah gusuran. Halo Bu, tunduh ibu teu tunduh kuring tunduh kumaha atuh ari kieu. Nabi Adam ka Siti Hawa itu nganggo mas kawin. Ayeun apal mas kawin Nabi Adam ka Siti Hawa naon? Teu menta mas ieu Bu. Teu menta saperangkat alat salat teu. Eueuh nu abdi nampi nikah ka titik-titik binti titik-titik dengan mas kawin saperangkat alat salat jeung tajugna dibayar tunai eueuh. Ari budak salat dini atuh padu saperangkat alat salat bae ek salat dina luhur Batu Cimeong. Da moal bisa. Mun bisa mah ulah sok diasupkeun ari saperangkat alat salat teh berat.
berat murah hargana enteng dibawana tapi berat ngalakukeunana sok da urang mah ngaran jalma biasa bu ngaran iman anu kadang naik kadang turun ya jiruayan kusu aya keur semangat lamun keur turuna turun lamun keur semangatna hahajaan jam 11 beurang geus adan wadana eta mah berarti lamun keur teu semangatna nutup pisan juga lang layangan lepas. Nabi Adam nikah ka Siti Hawa nganggo mas kawin mau sholawat 100 kali 1 kali napas. Ulah gogodeg biasa bae. Da urang ge kuat 100 kali tahan napas mah. Atuh sallallahu alaihi Muhammad sok ibu sallallahu alaihi Muhammad kuat teu. 100 kali tahan napas. Kuat. Peda bae can ngalakukeun. Can nyobaan. Atuh dan Nabi Adam beda jeung urang. Nabi Adam pan 33 meter. Emang urang laleutik aing mah. Kunaon ayeuna geus teu dikudukeun deui jihad fisabilillah jihad merangan batur. Heuh da baheula mah keur zaman Kanjeng Nabi tuda Kanjeng Nabi pangpayuna di tukangna aya Khalid bin Walid, aya Sayyidina Umar, aya Sayyidina Abu Bakar, aya Sayyidina Ali, aya Sayyidina Utsman, jalma garde kabeh. Lamun ayeuna disalahon jarek perang di tukang teh wadana, wa elom, aing mah geus. Jadi beki kali teh jalma teh beki ngaleutikan. Nabi Adam 33 meter. Jadi lamun sholawat sakali napas 100 kali tanya wajar bae. Ai udang 100 kali kabesekan sok geuna. Tah yeuh urang buka da geuningan nikah teh sabenerna mah teu rumit ieu ngan sok dirumit ku urang. Da rukun nikah mah sabenerna mah aya 5 hiji calon panganten lalaki, 2 calon panganten awewe, 3 wali, 4 saksi, 5 mas kawin. Ari uang dapur kaasup teh teu. Tah ieu jalma teh teu bareukeun kawin teh karena leuwas ku uang. Ari kitu nya ulah asup ti dapur. Ti hareup bae. Da ari uang dapur mah sebetulna adat. Aturan daerah setempat adat. Ngan ayeuna mah nu rek kawin teh sok naranyakeun, kae sok ditanyakeun uang dapurna sabaraha. Sakitu. Jika rubiah kuing sampai kana ngomong bae. Moal ngomongkeun batur lah, naon sababna sing kasinggung. Jadi baheula teh kuring teh da kuring baheula mah keur can jadi jalma keur sekeneh bu. Keur masih peuting jadi beurang jadi peuting. Ku tatangga mah disebutna teh empla-emplu cenah. Masantren salila-lila empla-emplu bae cenah. Teu puguh tujuan, teu puguh hirup kajen da ngararek keur ngalalakon. Ari kawin hayang jeung nu gawe. Da kuring mah alasanna hayang jeung nu gawe teh ambeh teu pusing. Da sabab ari rubiah mah geus manyun teh lamun geus eueuh duit geus pasti cambrut jeung buek ge alus kana buek. Tapi lamun boga duit mah seuri bae eueuh nu lucu ge nyengir bae. Jadi lamun disalahon je aya ibu-ibu kelempang seuseurian sorangan lain edan teh keur ngayah duit. Tapi lamun misalkan di pengajian batur sari manehna ngajedog bae murungkut bae lain loba beban lain eta teh teu boga duit. Da awewe mah jiga supir angkot tanyakeun ka Mang Morpin. Nya awewe mah jiga angkot kumaha setoran lamun setoranna gede ngadengkakna ge jiga bakakak geuning. Pamajikan uing lamun misalkan balik ka imah teu nyetoran da nyekrup bae geus kieu bae di toel ge ngajedog bae.
dibuka kulungnya teu kuat nyikrup bae dibere bedut bareudem langsung buka sorangan ngagebay ngarti bagian uki we barenta ai bagian ngaji be pareudem aing rudet yang ibu-ibu teh ngaji bae cenah monoton tunduh ada bagian bab ngagebay we barenta nyabunya sami kira sana ke sami lah di mana-mana dawe mah sarua bu tina tulang rusuk rek urang babakan cicurug rek urang selahon jege sarua bae nurut ka salaki teh lamun terpenuhi lamun tidak terpenuhi boro-boro ada uang abang disayang tak ada uang abang di nya matak salakina tareh paeh dari tarajongan bae al pulus yuhyinu pus wa man laisa lahu pulus bahwa mampus ada pulus mulus tak ada pulus mampus ya ulah nanya ka aing lamun teu setoran mah cicing panto dikunci hordeng diserelekeun lampu dipoekan es mah nama sorangan lalakina di luar bantal lagi ku kekesed adike salah saha ieu teh biasa nama salah awewe nya kunaon awewe di alam dunia diayakeun keur basa di surga teh kunaon diayakeun awewe lamun awewe mah aman ngan lamun awewe alam dunia moal rame acara muludan rame teh ku ibu rajaban rame teh ku ibu da moal mungkin bapak-bapak hadir ka muludan marawa lontong aya teu eueuh nu nyontong saha ibu-ibu nu boga lontong saha bapak-bapak pan keur ka Jakarta kitu lain keur ka Jakarta baheula mun Ragung depan ai urang selaunya pan biasana ka Jakarta naik Luragung baheula mah gitu kacang ibu rambutan lontong bapak panjang di depan kitu lain tukang dagang teh pala linter ari bab kacang ibu rambutan da geus aya acara kawinan ke heula teras pan ketika Nabi Adam melihat sosok ayah rencang di surga Nabi Adam langsung rek digabung ku Nabi Adam teh cek Gusti Allah ke heula halalkeun heula mas kawinan heula maharan heula di mas kawinan ku sholawat 100 kali tahan napas dari lamun aya urang selahon je anakna rek dikawinkeun dengan mas kawin 100 kali sholawat 1 kali napas berarti dia bukan perempuan tapi dia bidadari surga da ayeuna ditanya ku indung tepan kumaha heula bade mas kawinna sabaraha uang dapurna sabaraha duh atuh moal mah kana naon-naon atuh lalaki teh balik deui bae da ayeuna lamun kawin misalkan abdi nampi nikah ka anu binti titik dengan mas kawin besi 1 kilo nganjuk sah teu nya sah lah ngan moal endaekeun aya moal ayeuna mah ibu-ibu zaman ayeuna mah lamun misalkan anakna dibonceng ku lalakina teh noong heula tina hordeng mau motor naon bener ta teu lah iya asujat rada ngaruksak teh awewe matak cuang digebresan heula awewe teh supaya bareres teh ayeuna negara-negara keur hancur teh ku hancur ku sacing ku awewe hancur teh bener matak ayeuna mah kuring bersyukur ka Gusti Allah pimpinan Republik Indonesia presiden duda gubernur duda naon sababna daku awe mah rungkad kabeh geus pan Nabi Adam diusir ti dunya teh lain Nabi Adam kagoda tapi Nabi Adam mah tagen kuat teu kagoda wala taqrabah hadhihi sajarah ulah ngadeuketan ieu tangkal silahkan engkau nikmati apapun fasilitas di surga tapi jangan engkau dekati satu pohon ini buah khaldi mulai deketan Nabi Adam kuat
Tapi kumaha Siti Hawa nu dihajar ku iblis. Hei Siti Hawa hayang nyaho teu ari buah kholdi teh buah keabadian, ari kholdi teh forever lamun bahasa ayeuna mah. Atuh akhirna kumaha? Heueuh da awe masuk tereh kabongroy. Matak eueuh tukang kredit nawaran ka bapak-bapak, pasti tukang kredit nawar teh ka ibu. Benar. Nu sok kredit bapak-bapak ka ibu-ibu. Nu sok balanja bapak-bapak ta ibu-ibu. Nu sok ngabeakeun duit ibu-ibu ta bapak-bapak. Ibu-ibu tiungna boga loba sasaeutik. Ari bapak-bapak kopeahna sabaraha hiji? Najis sasapaan. Hiji urang beresan hiji-hiji heula. Hikmah deui ka. Ibu-ibu mah tiung teh kalah sabreg-abreg. Geus ulah ngomongkeun baju da aing masuk nyeri hate lamun ngomongkeun baju teh. Dina lomari teu muat digantungkeun dina kastop tukangan panto sampai ka engsel naga nyengsol. Ku baju saha eta? Ibu-ibu. Ari bapak-bapak bogaan jubah. Teu rek handi sing ti sarimped cenah. Baju loba, tiung loba. Kuring mah pernah nanya. Ibu, ari ibu tiung teh eye sakieu seueurna kenging meser. Tapa masihan. Jawabanna naon? Jawabanna naon? Meser. Ari meser sok ti mana? Ti pasar. Ti pasar. Ti toko. Toko naon? Macam-macam. Anti pasar Kepuh, anti pasar baru, anti Karmina, anti Sandang Murah, anti Aneka Sandang, gitu kan. Nah, ibu ketika meser tiung, ibu inget ente, sadar ente bahwa salaki ibu ge bogaeun hulu. Teu sadar. Ari ibu ka pasar duitna ti saha? Salaki banting tulang sampai ka barengkok eta tulang salaki pan. Melaan saha? Atuh matak sing saha dalam ayeuna urang meuli tiung teh. Ieu ai tiung teh panjang nutupan naon sing? Hulu. Salah urang bogaeun hulu. Aing mah bakal sok curiga ieu ibu-ibu teh teu nyaraheun sirah salah kita nomor sabaraha teu nyahoeun. Ngan sirah nu handap bae nu diurus teh. Sok ugi mah dinanya, Ceuwin apa teh? Suami Ceuwin kopeahna nomor sabaraha? Tuh pan ulang-ulang. Dangdanan kagaya salaki teh. Tah begitu digoda ku iblis kabongroy Siti Hawa teh akhirna digoda. Jadi nu ngagoda Nabi Adam mah lain iblis, da iblis mah teu eueuh ging si Nabi Adam metagen ieu ku Siti Hawa. Pan kieu bahasana ai Siti Hawa ka Nabi Adam teh wahai suamiku yang paling aku cintai di surga ini. Bahasana gitu, wahai suamiku yang paling aku cintai padahal mah deui lalaki. Heuh teu panganduaan bae ke di surga mah. Ibu-ibu pernah ka bapak-bapak nyebutkeun gitu, wahai suamiku yang paling aku cintai di muka bumi ini, pernah teh gitu. Nah, waduk ngising teh nah. Heh manehna bae. Iraha salakina diganti ngaranna jadi si Heh. Siti Hawa naros ka Nabi Adam. Wahai suamiku, sudilah kiranya mengobati rasa penasaran ini dengan satu buah yang belum kita nikmati, yang belum kita cicipi. Cek Siti Hawa. Cek Nabi Adam ulah eta mah dilarang ku Gusti Allah. Akhirna pan ari awe mah lamun dibentak teh sok langsung ngaleos. Bari jeung langsung lamun bisa ke zaman ayeuna mah eta Siti Hawa teh langsung nyanyi geuning Bu. Tojedeka toye jana sanam bari ciri
biar hotahe diwana sanam teng 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 abiyaka sekahajayeham teribahun memar jayeham apa kampungan ini ada ibu-ibu mana tara lagu India nyabunya lagunya lagu dangdut baik perasaan ku berbakti untukmu makan pagi ku siapkan semua mati atau hilang perasaanmu apa mungkin pindah ke lain hati lalu aku harus nu bisa menyanyi bae tina ieu masa si aku nah jadi bisa nyanyi nya bisa tuh da gaul aing mah ek India hayu ek gambus hayu rek lagu Sunda hayu gitu rek salawatan hayu da kalerasan guring mah berguru ka mana bae raresep nyanyi guru teh Abah Haj resep karaokean Abah Habib resep Abah Guru Segumpul resep hiburan da ti haram ieu nyanyi mah teu dangdutan ge teh haram ieu teu nu haramna mah tah nu nyakek botolna gara-gara sebotol tah eta nu haramna mah cek saha cenah pan ari nyeuleuh artis teh cenah eta teh haram ulah boro-boro nyeuleuh artis masih nyeuleuh rubyah tatangga ge haram ieu masuk sajauh-jauh ari ngahukuman teh teu meunang nyeuleuh artis butat-gitet ari tatangga keur nyeuseuh ditoongan da ku sia kan ari kitu teu haram sugan teu haram ieu dangdutan teh teu haram ieu nu haram mah lamun aya khomer jadi lamun rek dangdutan silahkan dangdutan ngan ulah nyiapkeun cai nya waka-waka nya kawa-kawa eta nu ngaharamkeun mah nu di atas normal mah eta nu ngaharamkeun mah teu naon ieu aya kan Bang Haji ge Bang Haji Roma Irama pan resepna teh dakwahna teh lewat musik tiada terkira rindu segala nah. Sallallahu Nabi Muhammad nah akhirna karena Nabi Adam kasih ti Hawa nu nyaros kasih ti Hawa akhirna luluh cek Nabi Adam nya karunya da lalaki mah lamun ku istrina pasti rungkad rek ku kumaha ge pasti ya Allah ting mata karunya ka kaum laki-laki teh nu komo nu tertekan atas karakter perempuan mah jadi lalaki mah kadang-kadang kumaha cek awewena aya kalimat duit lalaki duit istri duit jurignya lain lah duit lalaki duit istri duit lalaki duit lamun geus asup ka awena geus moal bisa dicokot deui sampai ka busiat numpra ge emang aya busiat numpra moal atuh busiat mah pelepes saeutik aya nu numpra mah ngawaduk tah mah jadi Nabi Adam teh kagoda ku Siti Hawa nah maka teu aneh lamun lalaki di alam dunia itu rarungkan itu terjerumus kana dunia maksiat dunia kelam kana pinarakaeun itu gara-gara awena lalaki mah ikhlas awena kadang-kadang henteu kadang-kadang tibalik aya awena ikhlas lalakina henteu matak urang bekalan heula ieu panganten niat nikah teh hiji lillahi ta'ala lamun aina urang
mapatahan kabudak geura sia kawin ambe hirup umum jeung batur salah moal meunang sakinah mawadah warahmah moal. Lamun dina keterangan lain bahwa niat nikah itu al istila'u ala dini wal akhirah. Niat nikah itu supaya dunia agama orang dibantu. Karena ketika orang kesorangan bujangan kah, ya baru jangan keneh. Aya nu bujangan teh sahan urang salawan teh Bang Bidin sia. Halo. Salat bujangan jeung salat anu geus rumah tangga itu selisihna 70 rakaat. Jadi lamun bujangan mah 70 rakaat, nu geus nikah mah cukup 2 rakaat. Kumaha mun janda? Cenah ani atuh imah urusanana. Nah, cenah ni geus daina mah anak geus beres, tinggal cenah ni sok. Tinggal ngomong ka saha dawalina aya tamapan geus teu kudu make uwing deui tadi pancak mangda di macana kalah reuasna eta panganten nah deui atuh anu ngakadana titik sandora naon eta titik sandora teh awak leutik gede sora ulah dugikeun ka urang teh ngarasa ketenangan atau ngarasa nyaman dina ibadah sehingga urang tidak rumah tangga. Nabi geh rumah tangga, Nabi geh beristri, Nabi geh berpasangan. Lamun ayeuna urang mah bising rek nikah teh engke ngaganggu kana ibadah urang jeung ibadah Kanjeng Nabi hebat mana? Hebat mana? Hebat mana? Aya nu sanggup ngimbangan salat Kanjeng Nabi. Moal aya dina rakaat mah mungkin bisa. Kanjeng Nabi mah tahajud teh 2 rakaat, Bu. Urang salah aja mah tahajud teh 8 rakaat. Tapi Kanjeng Nabi mah 2 rakaat ge hatam Quran. Ari urang salah aja mah 8 rakaat ge kuliah bae jeung kulhu hayu bae bulak-balik. Kanjeng Nabi mah salat teh 2 rakaat ngan hatam Quran. Ari urang bulak balik dekok lohor kuliah kulhu asar kuliah kulhu maghrib kuliah kulhu isya kuliah kulhu tahajud kuliah kulhu duha kuliah kulhu ledeh beta kuliah jeung kulhu jadi lamun ditanya ke malaikat mun karena kita man rabbuka kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum nah da favoritna eta bae. Man nakaha lillahi kupiya wa ukiya sahajalmi anu nikah karena Allah kupiya wa ukiya maka bakal menang 2 jaminan hiji kupiya dicukupkeun ku Gusti Allah cukup sandang cukup pangan. Lamun aya nu rumah tangga kalabeuki rungkad dina bab ekonomina bereskeun urusan niat nikah teu beres cekcok bae ari cekcok mah jang saukur menambah kerinduan mah teu jadi masalah. Ieu mah cekcok bae saminggu 2 kali bunga 2 poe bungahna 5 poe paraseana aturungkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Da'uni unadi bi wala ta'duluni fa'adli haram wala ta'duluni fa'adli haram. Ya ibu Kanjeng Nabi sareng Siti Khadijah itu Masya Allah dina rumah tangga paingan awet. Kanjeng Nabi waktu sareng Siti Khadijah mah tidak memadu kasih karena kaperyogian Kanjeng Nabi kahen.
teu aya hiji riwayat Kanjeng Nabi ketika rumah tangga sareng Siti Khadijah itu nyandung teu aya. Kanjeng Nabi nyandung itu setelah dikantunkeun ku Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah mas sebaik-baikna istri, saduna fi dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Siti Khadijah mah tandingan anak istri solehah teh juga nangis nupang solehah nama Siti Khadijah. Mun ibu-ibu hayang apal kesolehan Siti Khadijah bu, hiji Siti Khadijah itu belum pernah tidur mendahului Kanjeng Nabi, teu pernah sare mayunan suami. Ayo urang salah honjek kumaha? Salakin dari masjid kene rubiahna mah geus keur kerek. Naon sababna? Sabab Siti Khadijah tahu betapa hebat pahala yang disiapkan ku Gusti Allah bagi istri yang melayani suami. Ngalayanan suami teh lain penting hungkul. Yeuh ari Siti Khadijah mah upami Kanjeng Nabi can kulem ngantosan heula, bilih aya perintah, bilih Kanjeng Nabi lapar, bilih Kanjeng Nabi haus, bilih Kanjeng Nabi hoyong anu segala macam diantosan ku Siti Khadijah. Begitu Kanjeng Nabi widi bade istirahat, begitu istirahat diusapan Kanjeng Nabi ku Siti Khadijah teras disimbutan, aing mah keur hees disimbutan dirorod ku rubiah aing. Dua, Siti Khadijah belum pernah meminta apapun kepada Rasulullah selama rumah tangga. Teu pernah minta duit, teu pernah minta baju, teu pernah minta sagalana. Naon sababna? Sabab Siti Khadijah nu beunghar artosna dipasikeun sadaya ka Kanjeng, aya nu kitu. Mun aya pang pesenkeun opat iji. Sampai detik-detik terakhir di manaqib Siti Khadijah disebutkan bahwa Siti Khadijah itu menjelang wafatna acuk nangan hiji-hiji na eta ge 83 tambalan. Hei bu, halo ya nu sok ngagoyo baju kalah aralus. Siti Khadijah acukna keur ek maot ngan hiji-hiji na eta ge 83 tambalan. Lamun disalahon je aya baju soeh saeutik langsung dipiceun. Bener kecuali daster, karena eta mah baju kebanggaan. Gaya soteh ka pengajian, gaya soteh keluar, gaya soteh dangdutan. Ari di imah mah angger daster kelekna soeh kutangna nyengsol sabelah. Buukna riwig salaki lilir langsung maca ayat kursi da dikira na neuleuh wewe gom. Kabeh dipasangkeun ari rek kaluar mah di imah mah dicarabutan deui. Dilipen teh rek kaluar di imah mah tara dilipen. Iya, atuh rek naha, atuh pan urang teh kudu katempo ku salaki teh nu ngeunah salaki nempona. Ieu mah bibir beureum jang tempoeun batur. Jawaban ari awewe aki ujang ari istri mun dilipen teh siga jalma edan. Bener nih. Kuring ek sare isuk pamajikan rek ngantor dilipen dak karek nyaho eta saumur umur cara dilipen awewe ai sugan teh pan ai beureumna mah dua nanaknya da ternyata nu didodotan mah hiji sabelah luhurna unggul da handapna mah
mata dibenyeng-benyeng eta da hareupeun kaca teh aya kana sajam nama teh jam genep sampai ka jam itu kikieuan keneh dina hiji waktu mah kacolok teh cek aing teh lebok ting para ruas ting komo lamun make baju didungdak dengdek hareupeun kaca teh lila-lila kacana peupeus cek aing teh geura ieu beungeut geus alus-alus dipupur rata geus dibedak rata disapuan deui cek aing teh arek disapuan deui mah geus teu kudu didempul atuh Siti Khadijah Masya Allah masakatna Siti Khadijah al-ujratu biqadil masakoh sengaja lain kudu dituturkeun Bu henteu da moal kuat urang kudu nuturkeun Siti Khadijah mah da pasti ibu-ibu ge ngajawabna da kuring mah lalakina ge lain Kanjeng Nabi cenah jadi kuring mah teu bisa kitu jadi kuring lain Siti Khadijah salaki kuring ge lain Kanjeng Nabi ieu mah tabarduk bae ku menceritakan kisah wanita solehah wanita penghuni surga sugan bae ibu-ibu jadi saroleh bapak-bapak jadi saroleh amin ibu-ibu sing solehah gitu nu tadina sok sentak senghor ka salaki atuh sing leuleuy sing santun sing lemah lembut heuras keneh bae nya urang doakeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ji lain modar maksudna mah urang pasrahkeun ka Gusti upami istri-istri urang salah honje anu masih kere daek ngambek kanu jadi salaki mugi-mugi sing sadar lamun teu daek sadar pasrahkeun ka Gusti Allah upami anjeunna itu calon penghuni surga geuwat Gusti bawa gintak kali itu ngaranna inna lillahi wa inna ilaihi 83 tambalan untuk membeli kain kapanpun Siti Khadijah tidak sanggup tersanggupen kain kapan sabar sih harganya tapi Siti Khadijah tersanggupen karena artosna sadaya dipasikeun ka Kanjeng Nabi teu pernah punta-penta ka Kanjeng Nabi dan alhamdulillah rubiah kuring gen urutan Siti Khadijah teu pernah menta ka kuring teu pernah nyokot sorangan nah ada gitu mah kokolotak mah halus atuh halus karena endong salaki mah daripada karena endong ini bahaya tah mah enggak bahaya tah bade nuhungkeun sorban Kanjeng Nabi narik Siti Fatimah wahai Fatimah Zahra al-Batul putri kesayangan Kanjeng Nabi yang mana baginda Rasul ketika ingat surga mengecup putrina. Jadi Kanjeng Nabi maka Siti Fatimah sekalipun sudah tua ge sering diciuman. Pan di urang mah lamun anak nages gede teh boro-boro nyiuman nu teu ngembung pan. Kanjeng Nabi mah Masya Allah jeung istri romantis jeung pala putra ge romantis. Matak baretah dan di Kanjeng Nabi mah pandina deba ge dijelaskeun man ro'a wajha kaya sa'diya karimal ni hauduka safil mubarrad wirduna manusuri Allah ya Nabi alaika ya Habib alaika salawat lalu lihat awi tali ciri geus tarun duh lamun jalma tunuh teh berarti hayang sare lamun jalma nudutan mah hayang
Hayang hudangnya beda tunduh jeung nundutan beda. Tunduh sare waras, nundutan da teu bisa lamun di pangajian ka ibu kumaha nundutan muhun ibu sok nundutan bae. Hayang nundutan hayang naon? Pusing pan hayang hudang dalam aya nu kenutan hayang saya tinggal gehes non hesena pan aya kenutan mah geus kahandap ditarik di ka luhur kahandap deui dibunta-buntakeun deui. Da Kanjeng Nabi Masya Allah man ra'a wajhaka yas'ad bahagia ya ibu saking anta samsun anta badrun. Jadi itu bukan hanya pujian Syekh Abdurrahman Ad-Dibai belaka. Aya dina hiji waktu Kanjeng Nabi sareng Siti Aisyah itu tos rengse ngalaksanakeun sahur. Dan Nabi mah tukang puasa. Urang mah alhamdulillah ti isuk ge geus mulai wareg. Kanjeng Nabi keluar, Siti Aisyah beres ngalaksanakeun saum beberes tilah saur teras aya acuk jaiteun. Acuk sobek dijahit tuh. Dan memang sering istri Kanjeng Nabi mah teu poya-poya dina haliah materi, tapi beda ulah hayang sarua moal bisa. Naon sababna? Ketika Siti Aisyah nuju ngajahit acuk nu copong rag-rag si jarumna rag-rag si cempor parem minyakna sae poek. Ibu bisa bapak tiasa teu lamun ayeuna urang milari jarum keur kayaan parem listrik tiasa teu moal tiasa. Siti Aisyah mah teu nyepeng HP atuh urang rorong begitu keur urang rorong milarian jarum dongkap Kanjeng Nabi jaa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dongkap Kanjeng Nabi eta ruangan jadi caang ku wajah Kanjeng Nabi. Ruangan poek dongkap Kanjeng Nabi jadi caang. Ai urang mati balik ruangan caang datang rubiah jadi poek. Dari Kanjeng Nabi anta samsun anta badrun laksana matahari laksana rembulan. Urang kadang-kadang wajah terkadang jika matahari tapi matahari terbenam alias barang poek memang tengah jorojoy sampai Siti Aisyah mengaku, ya Rasulullah tuba bahagia. Jadi kebahagiaan istri-istri Kanjeng Nabi itu ketika melihat wajah Kanjeng Nabi munggah pisan. Jadi diajar ibu ningali bapakna sing bunga, bapakna ningali ibuna sing bunga. Ieu sunah. Jadi sunah teh ningali wajah suami urang diaku resep meskipun teresep. Suami pun melihat wajah istrinya resep. Naon sababna? Karena dia adalah ibu dari anak-anak kita dan bapakna adalah bapak dari anak-anak kita. Ibu mah kudu untung bu, kudu bersyukur kalau jadi salah kita. Naon sababna kudu bersyukur? Sabab ibu rek dituntun engke di akhirat ibu moal ditanya, nu ditanya mah salaki bu. Mata ka salaki teh sing karunya. Ibu mah moal ditanya bu. Di alam kubur moal ditanya. Nu ditanya mah salaki. Jadi salaki lamun ayeuna hayu dihabekan di dunia keneh sangsara dunia akhirat berarti bu. Atuh heueuh di dunia hayu prak-prak bae dicarekan bae sampai karada lingo eta salaki. Di akhirat teh kudu nanggung jawab di rubiahna. Sok berarti rugi dunia rugi akhirat. Terpancar wajah Kanjeng Nabi caang ruangan katingali jarum. Masyaallah. Matak pang untung-untung najalmi ialah engke di dinten kiamah bisa memandang dan dipandang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi. Muga-muga urang sadayana tiasa ningali rarae Kanjeng Nabi, tiasa pendak sareng Kanjeng Nabi dan urang sadayana dipandang ku Kanjeng Nabi. Amin Allahumma
Amin. Rugi jalma lamun teu dipandang ku Kanjeng Nabi. Silakan ke dina dinten kiamah lamun urang teu mendakan Kanjeng Nabi. Supaya urang pendak, supaya urang caket sareng Kanjeng Nabi, maka lobakeun maca salat. Iya bulan Sa'ban turun perintah sholawatnya bulan Sa'ban, maka lobakeun maca sholawat ka Kanjeng. Kamari urang Rajab hayu istighfar enjing sonten isaidul istighfar ayeuna bulan Sa'ban sholawat bae. Sabab bulan Sa'ban mah bulan Kanjeng Nabi. Nah balik deui bahwa jaminan atanapi garansi jalmi anu nikah karena Allah. Ya rek ajina rek nurna. Hiji bakal menang jaminan ti Gusti Allah bakal cukup. Cukup sandang, cukup pangan. Lolobana jalmi anu dibeungharkeun ku Gusti Allah itu pasca nikah. Pasca nikah. Jadi ulah sok radewas mikiran uang dapur. Atuh lamun uang dapurna mampu bikeun, lamun teu mampu sasadu. Da jalma mah bisa di sasaduan. Kamari nganter rada reuwas oge sih. Nganter hiji jalmi rek kawin uang dapurna minta 150 juta. Cek urang teh ieu kawas kumaha sih kawas 150 juta kitu. Sugan buluna tina emas eta mah. Sok diomongkeun deui. Ya Allah cenah. Ieu mah rada cerita. Cerita pribadi. Murahnya cenah uing teh nade atuh mas kawin ngan 11 uang dapur 15 juta uyuhan cenah dibeli ku aing ge. Pasok ngobrol bae. Beda ayeuna anu alam misalkeun anu dekahan beuldag erek kawin deui tapi aing hayang maneh parawan deui erek. Atuh da ayeuna mah geus turun mesin opat turun mesin ge. Bener aya geus opat mah juga ieu teh juga naon anu sok lempang aya tas ujung bujana keluar teh juga keong. Sudah tidak legit lagi rasanya. Wow. Pan aya lalaki mah yang penting rasanya bung. Nah. Dipusti-pusti baheula mah aya geus ngaberewek. Ampura Pak Om dah, iya mah, ame ibu-ibu nabe nu narundutan jadi hudang. Dalam keur ngajelaskeun Nabi, keur ngajelaskeun ilmu masuk harees. Padahal mah eta teh teu maca doa bismikalum ahya bismika amut ieu teu, tapi eta mah langsung we caldas harees sorangan. Sallallahu Muhammad. Kumaha cenah naon tadi teh cenah Cemin? Ngaberewek sih nah iman lu teh ngaberewek na bae. Ngaberewek bin ledak bin hinyai. Wa salatullahi tagsha. Teruskeun. Oh teu apal. Ulah ditapal ulah dipaksakeun. Nah, hiburannya biasanya. Jadi nu dienggat teh pasti ngaberewek. Nah. Jadi Nabi Siti Khadijah itu tegaduh penyakit juga urang. Ai urang mah kadang-kadang aya penyakit genep-genep 77 8 bulu ngapelengep teu pugah-puguh jiga jalma edan.
Jadi kahatur kanggo para ibu, kanggo para istri anu sok ngabelenggep teu para lugu kanu jadi salakina. Obatna amalanana tiap tah salat maca genep-genep 77 88 bulungap belengap tepugah puguh 3 jalma edan dibaca 7 kali tahan napas. Ambeh inget ambeh urang teh teu kudu ngabelengap panting salaki karunya gitu. Nah, Siti Khadijah mah aing mah seuri bae ka Kanjeng Nabi teh. Mata Kanjeng Nabi ge bingaheun. Dan ketika sedih kena Kanjeng Nabi itu ketika dikantunkeun ku Siti Khadijah. Zaman ayeuna mun rubiahna paeh nuhun syukur aing rek kawin deui. Geus capek aing ditunjuk bae dilororek bae dijadikeun kekeset bae asa teu pernah salaki dikekeset kieu ku abena eueuh tapi sok dikekeset bae. Nu nyeuseuh lalakina, nu kukumbah lalakina, nu ngepel lalakina, nu ngubahan kenteng lalakina. Aweuna rek mandi dipangnyokotkeun anduk ku lalakina. Kabeh bae ku lalakina. Sok aya paribasa juga munding anu di ulah teu meunang kitu. Memang Kanjeng Nabi itu selalu membantu pekerjaan istri. Jadi lalaki kudaekan ieu mah awe keur nyusuan, nyeusuh ongko, budak ceurik, nu hiji congean, nu hiji lehoan, ari bapana kalah nyoa HP bae eta mah bapak edan nu kitu mah. Atuh kudu peka Kanjeng Nabi itu ngajait. Waktu masak jago Kanjeng Nabi masakna matak teu aneh loba kiai anu paling termasak dan memang kiai lamun asli ti pasantren da biasana ngaliwat da ciri kiai-kiai pasantren mah itu beuteungna teh tareuas naon sababna ngahakanan we kastrol jeung eblek. Ayeuna masantren teh enak masak dipangmasakeun nyeuseuf dilondrikeun ayeuna mah tinggal daek masakat teh eueuh ayeuna mah eueuh masakat teh baheula mah nu ngaranna masantren teh monggok beas kastrol hiji dipake ku asrama beres masak si kastrol teh dialungkeun ka balong isukan rek kaliwat teh dicokot jadi kumbah heula langsung diasupan beas kitu mu. Tapi dasar rehat buktinya sampai kaina hirup ngan ulah sok ngecek teuing ka santri teh santri budug cenah aing sok rada teu tarima nu kitu teh tah ari ka santri bahasa teh budug ari ka budak sakola alergi mbok dengekeun ari budug jeung alergi teh sarua bae ulah sok dibeda-beda ari murang kali SMA kunaon ieu alergi aya kunaon ieu keur masantren pugu budug hajaan teuing. Ari budug jeung alergi teh jiga sangu jeung kejo eta keneh ngan pede ari santri mah alergina sok kabablasan bisul kudu rawit na wainong nya diangkeun santri wainong alhamdulillah kamari teh kalah kaget aduh wainong nasi ngadoa bae pan teu keur tahlil ieu teh diangken wa inong lamun jalma dibere gering dibere masalah ku Gusti Allah keur nitipkeun anugerah supaya dicokot ku urang lewat panggilan tersebut wios wa inong kieu bae kitu naon ieu sugan bae menang berkat pan beres budug aya deui. Nah bener aing pasantren Masya Allah sing karunya buka santri teh bisul bae tapi alhamdulillah tapakan baheula mah pan sampai kaki ke rumah santren mah ngageang leungeun teh kieu jiga make batu ali teh hararejo jamrud lain bacan lain detan usum tapi hararejo ngabareudang kieu mam teh jiga kuda jamu eta perjuangan jalma nu masantren
Tapi duka aya nama santai menege sarenang da aya nama nakasur, kasurna dibersihan, sesehana di laundry baheula mah 2 minggu karek nyeuseuh, sakali nyeuseuh di Cigede. Atuh dipake tepan gatel deui, alergi deui cenah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jalmi anu nikah karena Allah itu bakal diberi cukup ku Gusti Allah ulah rewas. Man nakahalillah kupia dicukupkan ku Gusti Allah apapun kebutuhannya, apapun keperluannya ketika nancel dina hati urang nih karena itu lillahi ta'ala maka cukup. Nah, cukup. Memeh nikah teu boga imah, geus nikah boga imah. Cukup teu? Cukup. Keur memeh kawin mah lempang keneh, cap sendal swallow bari sisirangan. Kadang-kadang tinggalin sabelah lain sisirangan deui. Anu suku katuhuna make sendal, suku kencan mah henteu da katinggalin teu nyawa dindi. Tapi begitu nikah geus lain sendal hungkul, sendal ge pabalatak. Rek make ge pusing kudu salat istihoroh heula. Sendalna ngajejer. Beda jeung bapak nama sendal ge eta be pro ATT bae. Aya sendal lilik geuning aki-aki mah. Oh eleh, bapakku ibu-ibu mah eleh. Pak ibu-ibu mah ka pasar beda, rek ka Cigede beda, kondangan beda, arisan beda, pertemuan beda. Sendal nangis mulai pang ipisna sampai kanu pang kandelna aya bapak nama hiji bae bari geus dengdek sabelah ge Pak sendalna. Geus syukur alhamdulillah sok ulah jauh-jauh. Aki ujang bae sendalna jeung nina da pasti loba sendal nina bener sok wadi diriungkeun di balai desa lah. Lalaki mah teu kaop barang beuli langsung rupiah teh langsung. Meuli naon eta? Ulah bae ari aweuna mah hayu bae judi online. Suruntul di bari salah meuli online teh. Subhanallah keanekaragaman. Cukup keur memeh nikah mah teu boga anak, geus nikah mah alhamdulillah hasil kokosehan, hasil kerjasama, hasil sama-sama kerjanya atuh dalam misalkan padu lalaki da bae uyak-uyak aweuna ngajedog bae jiga bagedor aing kajeg dipencit 7 kulilingnya. Dablam juga ke mobil angkot ke ngetem. Dan mencek bade di mapan tadi jurusna ge bade selendang bedil, bade gerenyang nilem atau napi bade entep sendok. Wah ima kudu ijajah. Kumaha adi gerenyang nilem teh dihandap ka luhur cenah. Oh ari selendang bedil aweuna di tali timbaan heula jeung gelang layangan. Make naon tali timbana make samping lamba cenah gitu. Ajul gedang, eta mah ajul gedang mah, kumahanya ajul gedang. Berarti ajul gedang mah lalakina diuk, aweuna diuk, hayuh ngajul gedang. Nah hate kabita maneh iding selendang bedil, ngeunah bae pokona mading sakinah teh tah kitu tentrem. Nu tadina teh nyaho ajul gedang, nyaho ajul gedang. Nu tadi teh nyaho obat kuat jadi nyaho gitu. Duh da ibadah nu pangeunah-ngeunah mah nu kitu geus. Da bener nya keterang teh nikmat dunia salah satun paltu tabar. Labsun wa qublatun wa idkhalud dakar. Nikmat dunia aya 3 sadayana. Nyabak nyium jeung ngasupkeun etana ulah disebutkeun da aya nu can kawin. Nyabak resep beda sasalaman jeung lalaki jeung salaman jeung awe beda. Lamun salaman jeung awe nyetrum Nya
komo nyium mading nyium ngeunah gitu. Hayu bae ngarojokan liang waduk hayang. Iraha ngarojokan liang waduk awena teh ding. Bohongan bae tuh daki tadi si iding mah ditahkan di embung cenah pasti beak. Ku aing dibeakeun karuhanana sia. Oh pasti mah pasti cenah dibuli. Cenah atuh dah heueuh. Nu kadua ketika niat seseorang menikah itu lillahi ta'ala dasarnya wawukia dijaga ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kahade ulah ngarasa nyaman, ulah ngarasa jongjon ketika orang selesai melaksanakan akad pernikahan seolah orang bebas tugas. Mohon maaf, ujian leuwih tarik. Nah, menta dijaga diriksa ku Gusti Allah. Terkadang urang malamun ke pernikahan itu euforia, loba jalma nu dongkap, bunga, aya pasangan, nu tadi nalamun hees sorangan hudang duaan teh bener-bener hees duaan hudang ge duaan. Lain kitu ujian rumah tangga itu sampai akhir hayat. Ngahijikeun ngagabungkeun dua hulu, ngagabungkeun dua keluarga, ngagabungkeun dua ras, ngagabungkeun dua karakter anu berbeda, itu lain perkara gampang. Lalaki ngidul awena ngaler, lalaki ngulon awena ngetan jarang, nuturkeun teh jarang. Nah ieu teh tugas urang dalam ngabina rumah tangga teh kumaha saling melengkapi, saling menutupi. Maka nek Nur Aji bebeje niat balikan di niat mengpeng canahanaha mengpeng can digarap niat lillahi ta'ala. Loba jalma begitu rumah tangga kagoda kunaon kagoda kubatur ya, bener sabab angin rumah tangga itu urang mah mau ngomongkeun batu urang ngomongkeun urang istri sok ibu apa istri urang teh geulis lamun teu geulis mau dikawin ku aing nahan goreng mah teu hayang teu naha atuh ngarusak turunan lah atuh aing keur saki urang ge saki ayana katambah awena goreng atuh bikin ruksak anak urang teh meureun. Padahal perbaiki keturunan. Jadi urang mah sadar diri we atuh. Leres ke ujang. Leres ujang. Ya bener. Udah mah jujur. Karasa. Angin teh tarik Mas. Ketika bidadari dunia daratang nyahoan aing anak opat ge nyahoan tapi dah keukeuh hayang jadi istri kadua ternyata memang Arjuna. Kalah seurit ceuwin mah juga teu percaya ka urang. Dijawab ku kuring hebat cenah. Sok status jeung awewe udah pen urang mah geulis kabeh. Lamun nu goreng mah dibikin kasih iding. Hinya ya beding. Ari hinya itu juga kawali nang minyakan hinya ya tadi. Lamun teu kuat-kuat teh tujuan nikah itu naon? Tujuan nikah itu urang mah lillahi ta'ala. Engke perjalananna kumaha Gusti Allah mengikuti koridor dah pasti nu ngaranna ke rumah tangga mah aya ujian anak resep kabatur deui aya da kadang-kadang ningali geuning aing ningali pamajengan digabueuh kieu nya rahasia tuh nya komo lamun awewe keur hamil geuning hamil gede 8 bulan aduh geus teu puguh rupa ditempot di luhur siga undur-undur di handap siga hap-hap di tukang siga hurang di hareup juga keuyeub geus eueuh aura teh eueuh beuteung burayut kitu pan ngaran hamil 8 bulan atuh kitu salah kieu salah kudu ngusapan tonggong pisan aing mah
Sekudet ting mana make hamil sagala atuh kumaha manehna kala diasupkeun cenah. Sallallahu Muhammad. Ye jangan jaga. Karena urang teh perlu pondasi kuat setelah nikah teh. Kakuat. Loba kiai-kiai anu berhenti putus di tengah jalan. Naon sababna? Itu mungkin niatna teu lillahi ta'ala. Da karena aya nu niat nikah teh hayang status di KTP-na nu tadina lajang jadi kawin aya pedah ningali istina beunghar, aya pedah ningali lalakina beunghar aya, tapi kade hati-hati man nakaha limaliha afqarahullah. Siapa orang yang menikah niatnya karena pingin kaya, maka afqarahullah, Allah bakal ngamiskinkeun manehanana. Ulah hayang pokona mah niat nikah mah lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala enak. Ketika udah niat melakukan sesuatu apapun, niatna lillahi ta'ala, maka dijamin jeung dijaga ku Gusti Allah. Moal sampai teu diuji, kabeh ge diuji, Bu. Kabeh ge diuji. Ibu terang, istrina Nabi Sulaiman sabaraha? 88 istrina. Eta mun dikilir bener kumaha teh, ibu mun nanyakeun teh bagian kilirna tuh. Lamun ayeuna kilirna sapoe sakali, berarti lamun misalkeun istrina 88 100 poe sakali karek datang. Nya tareh kolot ke nyaho-nyaho anakan, ieu anak saha cenah. Nah geuning pareta mah zaman Nabi Sulaiman. Al-Quran diturunkan pangkihu mato balakum minan nisa, nikahilah oleh kalian pasangan yang disukai, yang dicintai. Masna wasulasa waruba, turun hukum maksimal opat ka Kanjeng Nabi. Jadi sebelum Kanjeng Nabi mak nabi-nabi nu sanes teh seueur istrina. Pan tadi ge keur khutbah nikah emut keneh teh. Emut teh kerubat khutbah nikah. An-nikahu sunnatul anbiya wasi'arul auliya. Nikah itu sunnahna para nabi sareng siarna para wali. Sunan Gunung Jati istrina loba. Yang Hasan Walani istrina 2. Da itu tukang ibadah mah ya tukang ibadah. Tarik beki tarik wiridan teh beki kuat gejolakna teh. Matak ulah sok deket-deket jeung urang teh palalaur. Di ulah deket-deket jeung jalma anu resep wiridan paur. Naon sababna? Gejolakna beda. Nah, kual kitu ketika udah mendengar bahwa modal nikah itu hanya hiji ngaluruskeun niat. Niatna kudu betul-betul lillahi ta'ala, niatna karena Allah semata. Karena siapapun orang yang menikah, baik laki-lakinya ataupun perempuannya yang dilandasi oleh lillahi ta'ala, maka dia akan dicukupkan oleh Allah haliah dunianya dan dijaga dunia akhirat. Doakeun mata ku urang Nek Nur sareng Aji sing leres-leres lillahi ta'ala supados kaing jaminan garansi sakumaha dawuhkeun ku Kanjeng Nabi sareng leres-leres kaing samaraba sakinah mawadah rahmah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Urang tutup ku doa sasarengan.
khususna panganten umumna urang sadaya. Mudah-mudahan senantiasa diparinan kagampilan dina segala urusan sadaya hal-hal anu nuju dipayunan sulit cek urang sing digampilkeun ku Gusti Allah anu nuju terhimpit ekonomi sing dinyebarkeun ekonomina anu udur sing sehat anu sehat sing neras damang anu nuju usaha sing berkah usahana anu nuju gaduh hutang sing enggal lunas hutangna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khusus kanggo urang sasarengan supados salamet dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ma'in a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta talisal aldaman alaihi wa anta khairul warisin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadal aqdal mubarakan wal kirana sa'idan waj'al fi qudumi himal khaira wal barakata wal yumna wasya'adah wasya'adatal abadiyyata wa barik lahuma wajma' syamlahuma wa adimil ulfata bainahuma warzuqhumal arzaqal hissiyah wal ma'nawiyyah kullu dhalika masuban bil lutfi wal afi wal afiyati tammati wasihhatil kamilah wa dzurriyyatat thayyibah al-mubarakata bihaqqi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa jami ma ataitana ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma tawwil umurana manfaatan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minina wal mu'minat ya Allah innaka antas sami'ud du'a ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil walikut bil aqwan al habibus saman ya Allah ya Samad judlana bil rasad bil walikut bil bilad maulana Muhammad Arsyad ya Allah ya muti judlana bil ghani bil walikut bil jali saykhina Muhammad Zaini Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.